lain ke dulurnya sok ayang cerita ka urangnya kunaon cenah ayeuna mah sok hese duit cenah kitu hese duit hese pagawean cenah gitu secara baheula dulur kan zaman keluarnya mah roda teh berputar dulur kieu dulurnya ayeuna urang cicing moal ngalakon jig seruntul gitu duit teh moal secara kos cai hujan di tanean moal keukeuh mah neangan duit teh gitu dijuk-juk angkang di teang gitu dulur namanya urang gitu geus hideung geus kieu tuh eta keur mah ti kodratna urang teh hideung teh gitu ngomong keneh kitu era ge anginan mah gitu angin-anginan mah di jalan tuh bokeun melaan naon urang kita sarua melaan beuteung sarua urang ge keukeuh pan urang ge kudu ikhtiar gitu kudu ikhtiar keukeuh urang ge aya hayang duit mah gitu ulah cicing wae da cicing wae mah da lieur ka kumaha ge di imah lieur sarua atuh di cicingkeun mah gitu keukeuh kudu ikhtiar urang mah urang ge jadi tukang paket mah kagak naon yang penting halal lah da loba anu gede nu halal ge gitu sok semangat para pejuang rupiah ayo gaskeun bye